Dukung mana? Bulat. Mas ya teh. Aduh, ampun. Lewek mah Persib we. Botoh si Gati menang tadi 2-1 euy. Lain kalepet aya tang. Lain kalepet. Tetege leunteuing dewek kudu kajelo pertapan. Da biasana dewek teu diuk teu dina palupu. Naon pada ieu mah kana hayam atuh sia teh. Dengekeun basa Sunda mah loba paranye kanang ayam. Karapia kanang muning, begitu. Kanang japati gini teh. Pista, kuda, pista masih teh. Nah gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah jeleueun. Buleun. Lain dewek teh kamari lalajo Piala Dunia. Maroko jeung nanti Rahasia. lain eta Arab teh jeung naon? Arab jeung naon? Qatar. Jerman kan. Dibalik situ saya tadi kemarin Arab menang. Iya. Jeung naon Arab teh? Qatar. Jeung Jerman. Iya, Jerman. Pan Arab menangnya. Iya. Padahal eta Jerman belegu. Coba gitu kan. Jerman kecil belegu gitu teh. Iya. Pan Arab mah muslim kabeh pemain bola teh. Hayang menang mah babari. Kumaha? Main na memeh maghrib geus. Engke pas main mong adan keun Arab geus dina sarolat tah Jerman goblok. Pinter gitu dong. Ya eta formasina di euy. Formasina kumaha? Formasi biasana pan 4-3-3 atawa 3-3-4 kan gitu. Dewek mah 11 hiji-hiji. Sama hiji. Oh, hiji-hiji 11. Kumaha? Anu hiji back, anu hiji penyerang, 11 kiper kabeh. Atuh pinuh dina kiamat. Gitu jadi kalem kiper 11 mah beri botram. Beri botram atuh. Di sana Depok. Lain tabung sepuhnya pandita biasa. Nyariosna teh mending nyerep kana hate. Da lain da dewek teh lalajo Piala Dunia di luar. Sareng para seniman. Bapak ketua Pepadi deui. Aya Pak Alahayu. Bade nyawer cenah. Sareng panganten. Pun lanceuk Arifah. Alhamdulillah. Mertuana kan aya. Tanah yang dulu. Di luar dewek mah. Ayo tadi segitu sih. Yang. Salah lah. Namanya lagi nabang Alhamdulillah Alhamdulillah. Pernah lagi Piala Dunia. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Pina lain teh penentuan sugan we Jerman Argentina. Sugan we atuh Arema. Ayo bisa ke mana karat? Dawing mah di luar tuan yang kajero nya teteh geun teuing atuh. Era kangnya Asa malerang kuring mah ngajedog dina kitu teh. Da biasana dina palupu, dina jarami. Isin. Dina jarami kuring mah aya di luar kuring. Saha tatuh cocorowokan di luar. Punana si cepot Sidawala. Nya tinggal nang we luar. Dina ka jero atuh. Teu sawios. Solonos itu. Colonos pilih kuak paok. Kasih Dika. Da si eta mah kumaha teu da batu ali nu aing di kokok. Yang tahu dulu kira-kira kain. Ayo minta udah di bawah di kebuka be. Dana naon dah. Hampuraeun. Nah. Di
dipujengengan wae yang Now. Namanya kabanan bulan. oge sareng di nagara Amarta teh kiwari anu nuju Milangkala anu dirayakeunana di Indraprahasta di Karaton Indraprahasta horeng teh keur Milangkala laras yang oh syukur ya atuh nyuhunkeun piduana we ti eyang pamugi nagara Amarta teh sing jantung nagara anu maju tur jembar amin mudah-mudahan ku eyang didoakeun sawe laras yang oge dihaturanan limi kupun lanceun Jelas. Kanjeng Raka nyaeta Yudhistira Prabu Yudhistira Kakang Kontea MKS. eyang saha syukur iraha cenah bilang kalana larasan enying pisan yang isu eyang kaitunya diantos pisan eyang tah kitu panginten sanes kirang sona dikantun kuayah dalam naon sagala rupiah pituah sagala rupi pituah ti eyang ditampi kalayan kabingahan nuhun sok sing panjang umur sing sehat Arjuna Winju eyang Iya, tang. laras yang amin mudah-mudahan ya mawa ari sepuh meuni nyariosna teh tumpak-tumpak pinah cai pinah takpian dulu adabna antara incu ka aki-aki ka incu Tangkos. laras yang nyakitu dikantun kuayah dalem kiwari panginten bade mios deui bade wangsul ka nagara Amarta di sing salamet didoakeun sing jadi nagara anu maju sing jadi nagara anu jembar anu beunghar anu religius amin mudah-mudahan yang dikantun kuayah dalem didoakeun isim abdi oge bade pamit atuh kula jik nuhun Semar nitip inju kula Arjuna nitip para Pandawa nitip Semar sen parantos jadi tanggung waler simkuring tos janten kewajiban Payung apa? ya Mawa. si cekot sina kajelok itu pamitan kakolot Iya, tangkos. Nah, Kang, sahur na Kang kalapat Kang. di sahureun Ya. tong Lagi tuh, berpasa ya. salah sia keplok Kang gitu ya. Oke. iya ngahaturkeun semah sepuh sepuh bade ngahaturkeun semah kapihatur saha teh ya ieu teh cepot nuhun bulan abdi rezeki pilar lain meni pangling geuleuh cepot nuhun jeung kasepnya Anggrek beureum. sidawala lu kasihan karena masih ada jadi adalah Hujan gerimis. konnichiwa aduh sayonara ciko sayonara Lagu naon?
Jual konnichiwa. Tadi mau jadi gerimis. Konnichiwa. Sok tiktokan sih, ya tadi sabrak tiktokan jadi kieu sih dawala. Kapeah teh dilaan. Ibu sih dawala. Allah sepuh ngahaturkeun semah kapiatur. Dek gareng ya teh. Dawala teh. Dawala. Sehat, alhamdulillah. Nuhun atuh sumuhun. Sim kuring atuh dina dinten ayeuna bade pamit kula. Jing sing salamet nitipnya Arjuna nitip para Pandawa. Sumuhun eta mah parantos janten kewajiban abdi atuh. Sumuhun di wajahna sumuhun. Ulang dan di ditu teh seueur tukang dagang. Lawan teh sumuhun di ditu di jalan teh da tebih di dieu ka Amarta teh tebih. Sabaraha dinten atuh da pastina ge panginten seueur tukang dagang. Aya cuan ki aya segala. Bawaya nakeun bae nu dagang badan usaha. Sanes maksa teh da kedah dibeli ku abdi da sok nawaran. Bari nawaran mah atuh bawa we nawaran mah. Sun wih na sok ditagih teh. Atosna teh bari kitu kumaha? Sumuhun belang teh seuri naon teh. Heeh. Sumuhun. Wayah. Sumuhun abdi teh di ditu teh seueur tukang dagang. Seueur duit calan. Da kedah dibeli karunya. Beli we ari boga duit mah. Semua teu gaduh artosna. Tong dibeli atuh. Tong jajan teu boga duit mah. Manawi aya. Kumaha nya euy. Manawian gitu. Da ieu mah manawian we ieu mah. Ieu kitu tah. Sumuhun gitu. Luntur kali. Menawi luntur kolbu jembar mana? Nya da abdi teh kitu teh ning da teu gaduh artos pisan ya teh. Keur mah gaduh penyakit lambung. Aduh. Teu arti nya ieu. Duit teh. Aya duit. Iya. Tak geuning. Ngadok saku teh geuning. Aya kan. Iya. Mere 200 keur anjeun. Alah. Nah, da abdi mah teu nyungkeun. Tong gitu canak teh canak. Ngan wartos juga salah. Bawa 200.000 tak kenging canak deui. Iya bawa ke jajan tong. Jangan. Belan? Jangan. Sumuhun nya abdi mah. Iya bawa. Moal belan nya da abdi mah teu nyungkeun. Ari moal mah. Cikan atuh belan. Alhamdulillah jazakallahu khairan katsiran. Pamugi sing digentosan deui ku Allah. Amin. Hei. Duh sore. Naon? Lain sia teh eta ka Allah ditah mayar hutang. Lain sing digentosan ku Allah atuh tapi sing digentos ku rahmat sareng pitulung Allah. Sing janten ibadah. Da kuring ngecek babasaan. Jadi eta ulah nuturkeun babasaan sia teh. Ulah dibiasakeun kitu salah teh. Sumuhun atuh kelan. Mangga bade pernios. Heueuh ji. Ganeng atuh. Mangga atuh. Heueuh ji. Alah. Ujung gelusur kan 200 lumayan. Teu gaduh rokok eta kulan. Para balik ke bieu. Sudah wala aing. Heh. Gaduh rokok pieu rokok naon ieu? Samsu. Oh Samsu hayang sanes hoyong butuh. Da abdi mah daya teh cek katerangan mere teh kanu butuh lain kanu hayang. Itu Ya, leres gitu kan.
daripada Jadi kalau resan abdi teh butuh deui telepon teh. Pek we bawa ke mani. Kamu abdi Ya. alhamdulillah Udah milik jazakallahu wae, apa? khairan katsiran. Nuhun sing janten ibadah sing panjang yuswa. Amin mudah-mudahan. Alah kula Oh. teu aya korek mah. Da panginten rokok mameureun panginten sareng korek na. Oh iya aya. udah diseungeut rokok. Ya, gasolin merek Jipo 2 halus keur mah. Alhamdulillah ieu meren. Alhamdulillah jazakallahu Sakuan bisi leungit. Sumohon sae. Sae nuhunnya ah sing janten ibadah. Amin. Lumayan kan? Ada Dupi itu sarung wadimor nu disampaikan. Nya itu sarung wadimor anu disampaikeun warna hejo eta teh kagungan. Nya nu kaula. Meni sae abdi resep teh warna hejo. Ya, Kawala. eta teh sarung teh can garing hiji usum hujan. Sumohon ku abdi urang poekeun di kampung abdi. itu mari Kalau sanak sok halodo di ditu mah. Hayang maneh teh sange soyong butuh. Dari jalan teh panginten bakal ka magriban, ya. ka asaran, ka isaan panginten. Opeke cokot bae urut ih. Negeri Padang. Sae keneh tilas abdi mah barokah. Haji katu bawa. Duh senah coplok mah abdi. Sedek kawala ampun kali. Kirakeun kita Lebih tergede milik si eta kan. Ya, Kan dupi eta naon eta dina panangan. Naon? Iya. Sumohon. Meni heran kitu. Nah batu ali eta teh. Iya batu ali. Virus ya teh. Oh virus. Ya. Paingan hejo maklaknya. Nya cikan atuh ningal. Ningal sak kendap abdi. Ulu sae, ieu teh nembus gitu. aduh. Kita nangis. Ya sae kulanya cing cobian di abdi. Alah, cekap ieu mah buah jodoh nanya. Hayang maneh batu alik sanes hoyong butuh. Ada kebutuh wae. Butuh abdi teh batu alik teh sae. Iya. Pek we bawa. Kalau abdi Ya. jajak kalau hukum muasakan tenan sareng di panangan paling kencana atuh ieu kata. Oh iya. Sumohon lain batu ali. Naon? Borok. Aing panon teh nya aduh Gusti mah aduh. Ada batu ali efek tenana. Edek maneh borok. Mangga we teras age eta mah. Sumohon. Atuh jeung. Sumohon nuhun ieu ya meuni hapunten ngadarepot. Dengan naon? Aduh. Ayo sekarang menang. Aduh. Aduh. Dupi itu manuk anis. Mana? Itu dipoyankeun. Oh eta teh manuk. Manuk naon? Manuk anis. Anis kemang teh teh. Cuma nih gacornya manuk teh sae aduh. Gacor eta teh meuni sae manuk. Hayang maneh butuh sanes hoyong. Nya abdi teh da sakapeung, abdi teh kesel, abdi teh janten butuh. Kitu tah. Jadi maneh teh butuh. Sumohon komo anis kemang mah. Karesep abdi teh teh. Karesep pisan eta. Karesep pisan anis kemang mah bueuk anis kemang naon teh. Nah kana bueuk. Gitu kulang sae. PK bawa bisi hayang. Naon teh? Itu anis kemang bisi rek dicopot ku maneh pek bawa. Kanu abdi. Gajah kalau hoheun sareng kurungna. Jeung kurungna, parabna, podolna naon teh bae. Mohon
Kesel eyang muridnya. Alah, lumayan dulu tak. Ah, lumayan, Dalapan cenah. Itu senal kumaha nu abdi. Senal nu abdi teh coplok deui. Jeung kenca duanana. Kenca duanana nuhun meserna ti toko kenca. Ari nu katuhu mah dipeuntaseunan. Bisa sia teh. Jauh-jauh itu. Nya kenca hukum sareng pegat deui sisirangan nu abdi teh. Sisirangan jeung butut deui. Oh jika tupek bawa jik itu tarumpah nu kaula bawa. Karpil. Oh karpil. Ya karesep abdi pisan. Nya mangga atuh itu bade dibantu na toko abdi. Jik bawa. Sarapan cenah tah. Naon deui? Naon? Dupi itu raket. Itu raket anu sahanya raket badminton. Sakit Yoni. Oh eta mah anu murid. Oh kanggo abdi we atuh. Saya itu rada kemong raket teh. Nya saya panginten hampang. Jik bawa. Lah Bawa. kanggo abdi. Ya. Mangga atuh isin abdi ya pun naon sungkan-sungkeun. Jik tenan naon. Mangga assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibantun sadayana ku abdi. Jik. Dawala. Pulang. Tuh, sapiteng dapur gubuk ku sia juga. Kabeh kolodog naon jojodog kabeh gubuk ku sia. Hawu naon teh Jik? Gamar naon teh. Mu 12 aja. Allah. Sek. Sia. Jeung rel gado nangge. Lain kurang segala dipentas ya teman. Lah. Bismillahirrahmanirrahim. Rek naon kurang jeung bismillah segala. Abdi ge bade pamit. Jik. Keur jajan mah penta ka Sidawala. Jangan dipenta ku siapa. Asa beda kana hate kan. Beda ya kana hate ieu mah. Sing salamet jeung nitip para Pandawa kumane asuh. Muhun lah. Di jalan diseueur tukang dagangnya. Di jalan lu. Tukang kupat tahu. Aya tukang kupat tahu kan. Keun bae dan usaha. Kendaragan gitu. Muhun kitu tahun ninga mah deh bun. Nah, Abdi mah bade top mall we punten pisan. Bade diidaharkeun ku abdi. ya. Naon? Bade namut artos. Naon? Bade namut artos. Naon ieu teh? Menawi aya artos tiis. Kenapa harus diis? Aya. Duit tiis, sumuhun aya na kulkas di. Ah tong bodoh ulah curang. Ieu mah manawi kitu abdi bade namut artos. Oh, rek nyem. Sumuhun bade namut artos. Sabaraha? 200.000 we sampikeun jeung Sidawala. 200. Sumuhun Aya ya. Gening. naon soe? Lain soe. Naon? Ngan aya 100. Sabaraha? 100. Oh teu sawios belanahanna. Nya milik abdi panginten ieu mah jazakallahu khairan kasiron pamugi sing panjang yuswa sing janten ibadah kasayang teh. Amin mudah-mudahan. Sumuhun biraha abdi kedah ka dieu deui. Naon ka dieu deui? Ceun nya nak utang salira ka abdi. Utang. Utang naon Ieu teh sumuhun abdi teh. eupan maneh anu nginjem duit mah. Sumuhun abdi. Nya. Eutan anu boga hutang mah anu nginjem di mana-mana ge. Sumuhun eta oge.
nanging pan kronologisna gitu. Abdi teh namu teh sabaraha? Syarat 200 Ku salira di pasihan dibere 100 tina 100 kana 100 deui sabaraha? 100 Teh tah edaha bari mayar. Enggak beli kacanak maot kan. jadi aing teu boga hutang itu Dan teu pira eta 100.000 eta teh Iya. agung teu eta teh ahna eta teh. nah jadi aing teu boga hutang itu kadieukeun sia Naon? eta duit anu 100 kadieukeun kalau ngajauhan si koplok teh Mau nggak dicopot deh. kadieukeun Ah cekap bulan sakieu ge. kadieukeun sia Naon? eta duit anu 100 kadieukeun Nah, itu ridho mah, nah teteh. Yo itu ridho mah tah. lain teu ridho bos sia teh Di gel. ye Naon? aya 200 tageuning aya Mun tak tadi atuh mah pangin terdebat heula jeung abdi. Wah, masalah Alhamdulillah ieu 200 nya. ya Tah alhamdulillah punah we hutang teh kan. punah kumaha Nya punah abdi teu gaduh hutang. Salira teu gaduh hutang ka abdi. Ye. ini cai ini koplok ini Saya kan. Aduh. Kita bapak di TKS ya. Si eta ampun kunta penta. Iya. Ulang. henteu Oh, betul. Jisi abdi ge bade pamit atuh sepuh. di HP Sumuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ulang. naon Naon bete? henteu Oh, itu. Ulang kan? naon Oh, itu bete. henteu Semar tageuning Kulang. sing salamat Oh, muhun. Sugan derek mere deui. Anak-anakan si Semar nepi ka kitu heug. Sing salamet Semar asna jiga dawala Arjuna sing salamet.